Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa amal ladzi sareng anapun ari anu lahu eta tetep pikeun itu ladi ba'itsani ari dua anu ngadorong alal amali kana amal qasdu taqarrubi tegasna ngamaksud gawe kadeheus ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Wa qasdu naili hazin sareng ngamaksud meunangna bagian minal hududin nafsiyati tina pirang-pirang bagian diri. Pa amruhu mangka ari urusanana itu ladi ala khotorin eta netepan bahaya aidon deui. Fa in kana mangka lamun aya naon al ba'itsani dua anu ngadorong teh alal amali kana amal mutasawiyaini eta anu akur duanana faqadoa nyata leungit naon al ajru ganjaran wa asbaha sareng jadi saha al amilu jalma anu migawe la lahu henteu eta tetep pikeun itu si amil sawabun ari ganjaran. Wala alaihi sareng henteu eta tetep ka itu si amil iqobun ari siksaan. Wa in kana sareng lamun aya naon al ba'itsu diniyatu naon al ba'itsu diniyu anu ngadorong anu bangsa agama teh aqwa eta leuwih kuat. Fa inna sawaba mangka sayaktosna ganjaran layah baltu eta henteu gugur atawa henteu lebur itu sawab. Walakinnahu tetapi na itu sawab yan kusu eta ngurangan itu sawab biqadril ba'itsi dunyawi kalawan seukuran anu ngadorong anu bangsa duniawi. Wa amma ida rojaha eta teh sareng anapun di mana-mana ngunggulan naon al ba'itsu dunyawiyu anu ngadorong anu bangsa dunia bihaisu idalam yujad kusakira-kira henteu dipanggihan naon hadal ba'itsu ieu anu ngadorong taroka ninggalkeun sal amilu jalma anu migawe amalahu kana amalna itu si amil. Fa inna fihi mangka sayaktosna eta tetep itu amal teh hubutol ajri ari leburna ganjaran wa ismal amili sareng dosana anu migawe. Walakinna iqobahu tatapina iqobna itu si amil akhafu eta leuwih enteng min iqobil ladzi tinimang iqobna atawa siksaanana anu ba'itsuhu anu ngadorong ka itu ladi naon ariyau riya pakot wungkul wallahu a'lamu bissawab.